Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pimpinan Roh Suci. Nun ama nulinggih di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pimpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng nglarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sing Suhud Ibadah ka Pangeran. Dumasar kitab Jabur pasal 2. Sarnas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-11 anu unggalna kieu. Sing ibadah ka Pangeran kalawan sieun geura sumujud ka mantena bari gumeter. Para mitra, aya seueur cara sareng wangun ibadah urang Kristen. Idealna eta sadaya dideudeu dimotivasi ku semangat nu sami nyaeta kanggo sumembah ka Allah sareng dianyarkeun ku pangandikana. Dina kawasan nugrahana hirup urang mungkin nyata dina neraskeun kanyaah kaasih kasakumna ciptaanna mungkin nyanya ti waktos ka waktos. Para mitra, kitab Jabur pasal 2 ieu remen diangge nalika para raja Israel ngawitan mancen tugas aranjeunna. Para raja dipeperih rehna kalungguhan aranjeunna minangka pamimpin eta teh paparin ti Allah. Pancen atanapi tugas aranjeunna kedah dijalankeun kalayan wijaksana dina piwurup pangandika Allah. Malihan mah eta papancen teh kedah dilenyepan minangka bagian nu teu kapisahkeun tina ibadah aranjeunna ka Allah. Minangka jalmi nu ngawula ka Allah, aranjeunna kedah sumujud ka mantena kalawan gumeter. Ieu teh gambaran sikap ajrih sareng tunduk ka kawasa kaasih Allah ngalangkungan naon-naon wae dina hirup aranjeunna. Nalika ngiringan ibadah minggu urang oge tiasa mintonkeun sikap ajrih sareng hormat ka Allah ku tindakan-tindakan nyata. Nyaeta urang ibadah ku margi aya kasono, urang ngiring kebaktian dina waktosna, urang ngiringan setiap bagian tata ibadah kalayan gumbira sareng husu. Urang ngaregepkeun pedaran khutbah, paneda sareng ungkapan syukur urang lahir tina kaikhlasan. Nu antukna setiap karya hirup urang sadidinten oge tiasa ku urang dilenyepan minangka ibadah nu nyata. Kaasih kanyaah Allah urang teraskeun sareng hirup urang janten wartos kabungahan kangge sasami demi kamuliaan asmaning Gusti. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kanggo pedaran danget ieu di mana abdi sadaya tiasa terang kumaha sakedahna abdi ibadah ka Gusti. Abdi sadaya oge diemutan yen dina mancen tugas kedah sapagodos sareng pangandika Gusti kumargi pada melanteh minangka bagian nu teu kapisahkeun tina ibadah ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.